Itu apal tuh tatanggaan nu dihareup. Naon? Si Amang itu Mang Jamal. Apa tuh? Mana sih? Eta nu dihareup nu tetangga baru. Oh, Tadi pas nyiram tanaman kolorna bolong. Asli sumpah, sempakna beureum. Warna beureum. Bolong Asli. tuh? Hah? Bolong. Bolongna teu gede nya tapi teu sadar. Ulah dalip meureun. Jipa, cing ibu bade ngetesnya, bade naros. Jipa uninga teu ka Ibu Raden Dewi Sartika. Tabu saha eta teh? Ih, manja teu terang sih. Tah matakna kedah seueur maca buku Jipa teh, buku pengetahuan. Ibu Uni ngatek ka Tante Meli. Teu, saha eta teh? Nu matak ibu sing seueur baca WA dina HP nu si ayah. Kumaha maneh? Itu apal tuh tatanggaan nu dihareup. Naon? Si Amang itu Mang Jamal. Apa tuh? Mana sih? Eta nu dihareup nu tetangga baru. Oh, Tadi pas nyiram tanaman kolorna bolong. Asli sumpah, sempakna beureum. Warna beureum. Bolong Asli. tuh? Hah? Bolong. Bolongna teu gede nya tapi teu sadar. Ulah dalip meureun. Udah malam, izin ku tatanggi. Bercandanya jangan kelewatan. Kenapa gitu teh? Kalau kelewatan, muter baliknya kejauhan. Dok, masih emut ka abdi? Duh kanya asa hilap deui. Tapi manawi aya nu tiasa dibantos? Abdi teh satahun kapengker kantos berobat ka dokter. Saur dokter, abdi teh kenging panyawat paru-paru basah. Teras dokter teh masihan obat-obatan, sareng nyarankeun ulah waka ibak. Oh gitu. Teras kumaha? Alhamdulillah ayeuna mah tos sehat. Hatur nuhun pisan resepna, Dok. Lanongna mujarab. Alhamdulillah. Teras ari tos sehat mah aya prayogi naon deui atuh ka dieu? Mung abdi teh bade naros. Ari abi ayeuna tos tiasa ibak, Dok. Alah yeung. San, bantuan heula lah. Teu ngarti ya. Bantuan naon? Adis teh dengan Facebook, dina internet. Kan teu bisa wae. Nah, hanya Dihareupeun kata Facebookna ditulis heula www teu? teu. Emangna kudu ditulis gitu weuna? Nya atuh. Emang arti wewe teh naon? Pokokna mah lamun arek asup website teh kudu tulis heula www. Lamun teu salah mah eta teh singkatanna teh tina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitunya. Jadi kudu salam heula. Hebatnya aya kitu nama. Nah sih are tos nikah mah teh tara ngajak adis jalan-jalan deui teu jiga keur bobogohan. Cobi emutan deui. Urang nikah teh gara-gara naon? Nya sebab tos jodoh atuh Tah eta teh buktos tina papatah. Ari jodoh mah moal ka mana-mana. Iya atuh mah. Bu, nasi di perpustakaan ulah ngobrol. Kumaha kitu? Tadi abi dicarekan, pedah ngobrol tarik teuing. Sabab di perpustakaan mah kudu tenang. Lamun ngobrol tarik, batur gandengeun. Batur teu bisa maca. Teu bisa maca.
Dek nah tuh di perpustakaan itu bisa baca mah. Aduh. Dis, kan kita teh udah sekosan lama ya. Terus, Sandi teh, kesah kedapsan. Tadi, anjing-anjing, Sandi tengah gosok giginya. nah terang. Eta, ayatila sayuran, nyalapin waos. Pasti tadi anjing-anjing sarapannya capcaynya. Henteu tadi Mas Sandi sarapan nasi goreng sareng telur ceplok. Upami sarapan capcay mah 4 dinten kapengker. Aduh. Neng, Bapak Bam aya? Ayah nuju nonton TV di Lebat. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bam? Bam? Neng, ulah ngabohong atuh, Neng. Nggak bohong naon ari emak. Ongko aya di Lebat cenah Bapak Bam tapi awah geuningan. Da bumi Abimanu itu sanes nu ieu mah bumi kosong. Oh. Reka mana? Rek nyuci? Ulah lilanya, soalnya merek diinjem. Paling ke 5 menit. Nonton YouTube lah sabarin nungguan cucian beres. Kok dek nyuci? Eker. Nah gini eta ngomong HP ningali YouTube. Bae weh. Da sabun lagi bisa mencuci sendiri. Aduh. San, asa teu salah mah hari teh pernah teh si bobogohan jeung si Mira. Nah, teu jadi nikah. Kolot urangna teu satujueun. Soalna beda agama. Ari Adis jeung Kang Agus kumaha? Sarua, keluarga Adis ge teu satujueun. Beda etnik cenah mah. Din, Ari Din jeung si Nur kumaha ayeuna? Bejana putus. Kunaon? Beda kelamin. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar